Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun eta kitab markumun anu dicap, mahtumun tegesna anu dicap. Surat Al-Mutaffifin ayat 8. Ieu teh Allah teh ngajelaskeun si jin dina ayat 8 nya. Surah Allah, wa ma adraka ma sijin. Lamun cek bahasa orang nama, apal anjeun sijin Muhammad. Nah ku Allah dijelaskeun sijin teh kitabum markum. Sijin teh adalah kitab anu dicap, buku catatan anu dicap. Kumaha maksudna? Maksudna kitab atau buku catatan anu dicap teh nyaeta bahwa sijin teh adalah buku catatan yang mana pada buku catatan tersebut dicatat amal-amal perbuatan orang kafir. Bahkan pencatatan amal perbuatan orang kafir tersebut musbatatun karokmi pisaub, itu ditetapkan seperti cap anu aya dina pakaian, dina baju. Janten catatan-catatan amal jalma-jalma kafir hebatlah nyatatkeunana teh. Layunsa walayumha, sehingga tidak bisa dilupakan dan tidak bisa dihapus. Naon teh? Amal-amal jalma-jalma kafir anu dicatatkeun dina kitab sijin. Bukan seperti tinta pulpen biasa sanes. Komo tinta pulpen kitu mah sanes. Eta mah henteu ngacap. Ieu mah bagaikan cap. Amal-amalan jalma kafir teh dina kitab sijin tadi catetkeunana teh. Eta teh kartos teh alki teh pajak. Aya deui nu ngamaknaan bahwa kitab sijin yang jadi buku catatan amal jalma-jalma kafir adalah markumun bi alamatin yu'rafu annahu kafirun. Kitab sijin teh disestempel, dicap, sehingga anu ningali teh bakal apal, oh eta mah kitab sijin paragi nyatetkeun amal perbuatan jalma-jalma kafir. Jadi ayat cirina khusus, setempel khusus apaleun cenah. Batur teh, eta mah kitab sijin euy, khusus catatan-catatan amal jalma-jalma kafir gitu cenah. Nah, itulah penjelasan surat Al-Mutaffifin ayat 9.